ini parah nih. Kang, pesen busi. Siap, atasan kedap. Bang, ari pirodo sabaran. 40 ribuan. 40 ribuan. Siap. Terus pada pedogin deui, Kang. Busi Kang sanes pirodo busi. Tah, ita ieu busi. Oh, busi. Di tadi atuh, pada amat ngomong di tadi. Busi. Bang, ini sabaran. Salawe ribu. Mangga 10.000. 10.000. Segitu salawe. Ya 10. Ya, 10.000. Nuhun Kang, sama sawe. Ameser pirodo. We ayeuna payu-payu teuing busi, ampun teuing. Laris manis. Mangga neng 10.000. Sanes busi tanu kieu nganu alit. Oh nu kieu neng, pirodo atuh nyaur. Mangga. Tanu ieu nu alit. Iya. Ndoy, sabaran kieu. 40. 40. Mangga neng. Pangaosna 15.000. Nuhun. Oh 15.000. Nuhun lah. Ngarti teh jualan teh ulah kudu nanyakeun teuing, tak perhatikeun harga-harga teh, ame teu nanyakeun teuing bisi urang eueuh. Mana duit nang tadi? Nah, iya bang. Tah iya busi, harga busi tadi 10.000. Tah iya weh, pirodo 15.000. Nah, pirodo 15.000, pan pirodo teh 40, busi salawe, ieu mah ngan salawe ribu. Ah, maneh mah euy. Aing lamun kieu mah kakarasa poe geus matak bangkar atuh ngagawekeun maneh mah. Ku aing dipecat maneh. Alhamdulillah Bang Doy. Ternyata kapake abdi teh nya. Yeuh, geus Bang Doy ina masalah gaji mah keun eta mah nya. Yang penting mah urang bisa digawe heula Bang. Nya. Lah engkau denganku. Hider. Bang Doy, geuning ieu mobil aya. Cenah kamari aya nu nipu. Heueuh, pan kakara kapanggih peuting ieu teh duh musingkeun si goblok nyebutkeun arek nginjem sapoe. Kuat ka 11 poe aing eta mobil naon dirasa. Cek aing oge korma makanan nipuan wae ka aing Bang Doy teh. Karma meureun lain korma. Oh, heueuh, eta maksudna teh maka tong nipuan. Aing ripuh baheueuh meureun nya di alam dunya mah urang teh sok nipuan Abah. Ti mimiti ayeuna mah urang hampura, heueuh da meureun pan eta teh karma. Hampura urang ge ingat euy di imah teh wah aing sok nipuan bah jek cek urang teh eureun ieu karma. Aing pusing tak kali tu ka dia si goblok ado digadekeun eta mobil aing gara di Ciamis. Tah, dihampura pisan. Hadah kitu mah kopi na heula teh jeung rokok. Buru, lain kakak seuli buru. Aing si goblok heuh kayak ngerokok mah tuh lah. Naon eta dikebukan kitu geuning? Rokona atuh. Aduh, eta si goblok kalah ka aing. Ngagawekeun ae. Korek na sekalian. Dengarkanlah. Bos. Nah, gitu dong. Bang Doy. Ah, syukur mobilna geus kapanggih deui mah. Non. Si goblok jadi gede hati. Aduh, naon nu dirasa kalau ka aing nyamen tanya nita.